Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ngasok majut narajangna siah guntaraan kintamanian gunakeun jurus ampuhan ngejeng manarajang anu hebrat lamunan beungner mah maneh duaan mampuhan rubuhkeun ngaing sia napina ngentong kaduhungan sia golobog lamunan nganeh duaan surua kawasi sarikitan ngejeng si Purabayaan gasok gancang majut narajangan sia jangkar kehedan si berewek nyengledan Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju narajang neuteub seukeut ka si Banteng Wulung terus nyarita maneh geus sabar hayang ditarajang Banteng Wulung ayeuna aing bakal maju narajang kikutina si laing kudu siap-siap sia pikeun nahan panarajang aing heya Jurelat cilung Nyai Kintamani maju narajang dituturkeun ku Guntara anu ngajurelat marengan panarangjangna Kintamani sabetan pedangnya Kintamani ngarah kana beuteung lawan tapi si Banteng Wulung teu kapalingan gerak harita gancang lakis pedang lawan kuruyung gedena satiuk belentang koleweng pedang Nyai Kintamani ngoleweng kagigir mangsa bantrok jeung ruyung gedena si Banteng Wulung. Datang panarajang Guntara nu ngagunakeun tapak naga sakti. Ningali datangna panarajang anu jilawan si Banteng Wulung ngababukeun ruyung gedena kana dengan katuna Guntara. Tapi Guntara gancang narik panarajangna temikeun mun tulang leungeunna tepi ka ramuk ku babukan si Banteng Wulung. Wuksat Guntara narik panarajangna bari dampal leungeun anu kencan narajang kana beuteung lawan tapi si Banteng Wulung ngagilirkeun badanna kagigir ngajadikeun panarajang leungeun kenca Guntara ngeplos teu kena kana sasaran. Syauhiu kilok blos panarajang Guntara teu kena kana sasaran meh bareng jeung ngeplosna panarajang Guntara datang sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana cangkengna si Banteng Wulung paroka aya si Banteng Wulung ge gancang nakis pedang lawan kuruyung gedena syuhyut barasat sasyusuk belentang koleweng pedang Nyai Kintamani ngoleweng kagigir kajleng si Banteng Wulung ngagajleng katukangan badan lawan samemeh Nyai Kintamani bisa ngabalikeun badanna ka tukang harita si Banteng Wulung geus ngabebukeun ruyung gedena kana tonggong Nyai Kintamani wukyuk sebrotas ngomong aing beunang nyeri setan duh
Nyai Kintamani ngageronahan ka nyeri ngajung ka rubuh. Guntara anu rek nyusu tepus ku panarajang susulan harita jadi kana gerakanana sabab kagetan ningali Nyai Kintamani rubuh dina kaayaan leuseuh beakeun tanaga. Guntara mundur ka tukang sababaraha lengkah bari terus mancuhkeun di tangtunganana ningali nuju lawan mundur si Banteng Wulung terus nyarita. Wah, kuneon Guntaraan ngalah kamunuran sajang karekehedan. Maneh masih nanggoge kagetnya ningali si Kintamani rubuhan. Katingali ku ngaing mah maneh ngaya perasaan isiunan. Hartina maneh geunggeus henteu sanggupan neruskeun narungna. Cobra sia ngarek kumaha maneh ngayeuna Guntaraan si blekok kujubaran. Guntara sok sanajan geus kaentepan ku perasaan sentar tapi manehna geus kagok asong sarta boga harga diri sabab lamun nepikeun ka henteu nuliskeun talungna mah. Guntara nyumputkeun ka kagetna bari netep seukeut kasih Banteng Wulung terus nyarita. Si lain memang hebat oge Banteng Wulung. Sabab si lain geus bisa ngarubuhkeun Kintamani. Tapi dewek montong disarwakeun jeung si Kintamani deui sia. Dewek masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Mangka si lain bakal dirubuhkeun ku dewek. Wah, kawas nu heueus sia golobog seuri ni teu matut sia. Da kitu seuma kawas lain. Simaan. Maneh teh ngomongan neon Guntaraan make ngejeng bakal mampuhan. Ngeta mah sarua we jeung ngimpian. Ngimpian nganu moal jadi kang nyataan sia blekok kujubaran. Anu mantra ku ngaing bakal sarua ngejeng si Kintamanian. Ku ngaing mah sia dipengkoran sia ngurang ajaran. Kumaha ngarti henteu sia, ha? Golobog, kurang ajaran. Guntara nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun jurus pamungkas tapak naga sakti. Harita Guntara bari ngabangun pasangan jurus pamungkasna terus nyarita ka si Banteng Wulung. Si lain anu bakal kakiliran kapeunangan ku panajang dewek. Mangkelu kawas si lain memang bakal terus jadi gangguan. Anu matak si lain anu bakal kakiliran kapeunangan ku panajang dewek. Mangkelu kawas si lain memang bakal terus jadi gangguan. Anu matak si lain kudu diponaran. Sia sakedeung deui bakal modar sia. Kurang ajar. Tada sia. Jurus pamungkas tapak naga sakti anu nepikeun ka kayu ari. Eueuh layana. Guntara maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna sarta dibantuan kedua makhluk gaib anu nyanding kana warugana. Muka eta kakuatan panajang Guntara teh kawilang ngabahayakeun pikeun anu jilawan. Tapi kaayaan si Banteng Wulung anu senjata ruyung gedena geus dieusian ku si Rawing tea
harita katingali si Banteng Wulung langsung mapak datangna panalajang lawan ku babukan ruyung gedena nu dipake ngahantam sapasang leungeun lawan anu rek nibankeun panalajangna ka si Banteng Wulung. Samemeh panalajang Guntara keuna kana sasaran harita ruyung gedena si Banteng Wulung babukanana ngahantem kana leungeun katuhuna Guntara. Puguh we Guntara kageteun, gancang Guntara ngagajeng loncat ka tukang nyingkahan babukan ruyung gedena si Banteng Wulung. Hiuk kajelong plos. Wah. Nguleon ngalakah loncatan ka tukang ngalangu pa sa Guntaraan. Muduna lamunan mangneh bener-bener jagro. Bangkal kuatan di ngadu ngejeng rujung aing sa kolopok. Nete lamaneh teh letik burihan geningan Guntaraan. Mun kitu mah atuh mendingan ngeungeus we maneh teh munduran. Ngentong maksakeun narung. Hari kitu mah di dinya teh sagolobok meureun sang lametan da kumaha oge sia tungtung lama si laing bakal ripuh sia ngaladenan kakuatan ngaing mah. Jadi mending munduran lah ngentong maksakeun maneh cek muring oge sok ngaku ngeleh we sok di dinya teh ngakukeun ngeleh kali tua sang lametan sa Guntaraan kudu gentle we sangirana geus teu naon teh geus teu mampu mah ngalawanan muring sia jangkar kehedan. Da geus kabaca tuh ku ngaing oge si laing teh ngesumareh miris ya teh. Guntara bari mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna mun deuli ka si Banteng Wulung bari nyalita. Si laing teu kudu nyacape ka manakarap sa Banteng Wulung. Naon anu dilakukeun ku dewek lain urusan si laing. Keur si Guntara cadu mundur haram dempak mun kudu ngaku eleh jajaten ku si laing Banteng Wulung. Wah, gentong liangan ngalasan ngalangu pa siah kolopokan. Make omonan kawas ngitu ngatut ngalangu pa sa Guntaraan. Kawas bebenyitan wae sa ngomong teh. Ngalumuguh mamaneh sieunannya kabenangan kruyungan ngaing. Hah? Ruyung ngaing teh komo kena kana hulu babatok mabejad sia. Da katingali ku ngaing oge geus sumar hemil sia golobog. Kawas nu heueus yang ngagerem udah ngajaran daing mah teu sentar teu sieun. Geus teu kudu loba batot Banteng Wulung. Leuwih hade. Tadah parajang dewek sia. Sok dek kumaha ngoge kita digoge pan geus siap di dieu mah sia teh. Lewat culung Guntara maju di daraja masih ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Syauhiu sapasang dampaleungeun Guntara ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Guntara kapaksa narik di panalajangna. Sabab bukan ruyung gede si Banteng Wulung rek ngahantem dampaleungeun katuhuna. Harita katingali si Banteng Wulung ngagajeleng katukangan badan lawan. Kajadian saterusna samemeh Guntara bisa ngabalikeun badanna ka tukang, harita babukan ruyung gede si Banteng Wulung ngahantem kana tonggongna Guntara.
sok hiuk ceprotes waduh tongong aing kabenangan waduh walah nyeri anjing tongong aing jeung karaseungap kana dada sajelek anjing waduh Guntara ngageronahan ka nyeri terus ngajungkar roboh dina kayaan leuseuh beakeun tanaga. Bari merhatikeun lawana anu geus dirubuhkeun. Harita si Banteng Wulung terus nyarita. Ngasok sia udangan Guntaraan ulah kalawas bebenyitan sajangkar kehedan omonan we kawas lu heueuhan karek benang ku babaukan sakali geus sakitu ripuhanana ceuk ngaing oge neon sagolobok lamunan maneh memang janggo ngejeng masih kene sanggupanan neruskeun narungna. Napi ngaing ngeungeus nyahoan kang kuatan makhluk gaiban nganu nyandingan kana warogaan geus kaluar anu mantrak maneh geus eueuh anu ngabantuan saguntaraan Kang sian denglo ngentong boroning maneh Guntaraan sia kirungkingan bisa dingelehkeun ku ngaing. Anu mantrak maneh ngejeng anu sejena ngentong nyarek cobra-cobra deui datangan ka kampung Kang Huripan. Jadi ngayeuna mah rangsakeun we akibratna naru ngalawanan aing saguntaraan. Bangsi keneh nguntungan ku ngaing hentre di modaran saguntaraan jangkar kehedan lamun keukeuh wae didinya sombong mas ya jeung maksakeun maneh ya diteleponan ku aing Kakang DM dibawa kabarakan sia jelema bangkar warah kieu mah jelema sombong dasar si kehedan si belekok kujubaran Kang rasa sia akibat wani gangguan ka ilemuran mah hakan sia golobogan geus kitu mah si Banteng Wulung terus muruh ka tempat Narasanti jeung Sandika anu harita ngarasa kaget ningali kamampuan si Banteng Wulung anu geus mampu ngungkulan aki rungking jeung nu sejenna. Si Banteng Wulung geus tepi ka tempat Narasanti jeung Sandika. Harita katingali Rasanti nu leuwih teu heula nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Mang Anteng benar-benar hebat. Anteng ngerasa kaget karena kemampuan Mang Anteng anu di luar dugaan, malah Mang Anteng bisa nyaho karena keayaan si Guntara jeung anu sejenna, Mang. Anu geus dibantu ku kakuatan makhluk gaib anu geus nyanding kana warugana anu jadi teu ngartikeun anti mah saha anu ngabejaan ka Mang Anteng teh Mang. Wah mangsalah ngeta mah henteu penting rang santian
moko nama nganu penting nganu ngarek lakukan kang jahatan kalemur ngurang kumanganteng geus dingelehkeun kumanganteng geus dijelaskeun bejaan teh datangna tina ngimpian itu tahran santian sandika milu mairan caritaan ditujukeun ka si Banteng Ulung ningali kamampuan Mang Anteng abdi mah jadi regreg kana hate mah sabab Bang Anteng anu ngawakilan pupuh lembur terus mampu ngungkulan jalma anu rek ngaganggu kana katangan kampung kahuripan kitu tah Mang Anteng gatu dah Mang Anteng mudu nanggung jawaban kana katalengan ilemburan hapanan pupuh lemburan memang mudu bingsa belaan ngejeng sanglametan wargana tina gangguan nindakan kajahatan moko nama engke ngoge ku Mang Anteng bakal dicaritakeun manjang lebaranana oge nu jadi mangpimpin teh kudu bener-bener tanggung jawaban supaya nu dingpimpinna ngarasa nyaman legreg enteng saukur jabatan mungkul nu disandang tapi ai gawena lengle eueuh buktina kitu ka Mang Anteng teh satekah pola hayang ngabuktikeun ujung kakurangan Mang Anteng sakieu buktina hayang utamakeun we kana tanggung jawab Bang Anteng salaku pumpuh ieu lemuran gitu kayaknya nu manjang lebaran mah di ngobrolkeun ku Mang Anteng mending eta mah urang tinggalkeun ieu patemperatan we Rasanti jeung Sandika meh bareng arungeuk Rasanti nyarita nyari kitu mah urang ulang we ayeuna Mamang urang ngariung deui di Pasanggarahan Darmayuda sabab engke sore urang teh bakal ngayakeun riungan jeung anggota-anggota anyar anu ngagabungkeun diri ka Darmayuda Mang. Hayo tuh Mang Anteng, Kang Dika, urang ka Pasanggarahan. Geus kitu mah tiluanana terus aririt ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun aki rungking anu keur ngarasakeun kanyeri ngarasa hanyeluh hatena sabab derina teu mampu ngawujudkeun karep jeung kahayangna Nyai Sarikit si Pedang Hangit kitu kajadian anu lumangsung dina poe harita di kampung kahuripan saturkeun di tempat sejen baraya ieu nu disebut Dangyang Alas Karoban aya hiji pakampungan anu warga pangeusina jumlahna ngan aya 50 urang. Tapi kayanana para warga eta kampung anu lelah kampung Karoban teh beda jeung jalma biasa kituna teh lantaran bibit buitna manusia anu kawin kasiluman. Nu aya di kampung Alas Karoban rada anggang di tempat imah para warga aya imah gede anu kabehanana dijieun tina kayu jati sedengkeun di jero imah harita katingali aya awewe ngora anu geulis rupa diuk dina kursi ukiran nu dijieun tina kayu jati eta awewe ngora anu geulis rupa teh sorana make siger nu ditaretes inten teh beda putih karaton we eta awewe geulis rupa teh tayalian ti Nyai Putri Karoban harita katingali di hareupeun Nyai Putri Karoban ejal manu keur diuk sila di handap anu lelah trenggona jago Gunung Bromo
minangka murid tunggalna Nyai Putih Karoban. Nyai Putih Karoban neuteup ka Trenggona bari terus nyarita. Trenggona, kula ngarasa suka jeung sugema sabab Andika geus ngabuktikeun diri bela satya kanu jadi guru, geus hasil mawa Jakawanara manusa dina cirim wanara, geus dibawa tur aya dina pangaruh panglumpuhan. Hartina karep kahayang diri kula geus kacumponan Trenggono. Trenggono jago Bromo anu bisa nyarita bahasa Sunda najan logat ti wetan masih keneh aya, malah kadang-kadang oge nyaritana sok dicampur dicaruk jeung basa ti tatar wetan. Harita neuteup ka Nyai Putih Karoban bari terus nyarita. Cemoon Nyai Guru, ngabdi perantos nlaksanakeun tugas anu sekumaha Mas Dina. Wis berhasil bawa si Jakawanara nganu ngayuna perantos di lebet kamar. Nganu ke ngayanana tos ento ngabayakeun. Ya tapi na kula ente ngacan terang durung weruh ngeta si Jakawanara teh. Embade dikumahaken ku Nyai Guru gitu. Bisi Andika hayang nyaho. Eta si Jakawanara teh rek dijadikeun tumbal. Oh, rek dijadikeun tumbal? Dijadikeun tumbal. Si Jakawanara bakal diarah dagingna keur tumbal. Nyaeta keur nyumponan atawa nyampurnakeun kakuatan ilmu dari kula. Dina mangsana pareng datang bulan purnama anu waktuna saukur 5 poe deui kumaha kahati Trenggono. Ya cemoon Nyai Guru jadina upami gitu mengetasi Jakawanara teh yo embade dibinasakeun ta dina ngacara tumbal kesempurnaan Nyai Putih Karoban. Tapi na kula yo Masih penasaran toh. Jadi penasaran jadina teh. Neon margina sing apa sebabne ya kodasi Jakawanara nganu jadi korbana gitu. Andika kudu ngarti Trenggono. Ku cara diri kula ngajahar daging jeung nginum getina si Jakawanara. Mangka sakabeh kakuatan jeung elmuna si Jakawanara bakal pindah ka diri kula. Nganung harti kakuatan ilmu kula nu disebut puputan Jaya Buana bakal jadi sampurna. Malah diri kula bakal hirup abadi moal kena kupati salila aya di pawenangan Trenggono. Comoon. Lealah. Ya uga ngaltos ngetano perantos dijelaskan. Seupami gitu mah ya kula bakal janten murid nganu ngiringan ya ora kena pati to. Sing ngelakoni urip ning dunya saiki gitu. Nyai Guru hebat tenan to. Kula merasa bahagia loh kagungan guru yang ngedak Nyai Putih Karoban gitu. Andika memang kudu ngalasa bahagia Trenggono. Sabab sangisna kakuatan ilmu puputan Jaya Buana mangka manusia nu aya di alam dunia jeung makhluk nu aya di alam gaib moal aya anu mampu nandingan kakuatan ilmu puputan Jaya Buana. Nyatana anu kacangking ku diri kula.
Kitu diantarana obrolan Nyai Putih Karoban jeung Tronggono anu jadi murid tunggalna. Sedengkeun di tempat sejen Nang Bule anu kelempang neangan tempat alas Karoban. Sakumaha pituduhna puja Suwarna harita Nang Bule keur ngambah ka salah sahiji lembur anu katelah kampung Balarante. Lantaran beuteung geus kukurubukan men tadi eusian Nang Bule ngadon teu heula di salah sahiji warung. Si emak warung habagiakeun Nang Bule anu geus juk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Bagea Ujang Kasep oloh iyong kumaha arek kalas Ujang teh atawa rek odek ngopi Ujang atawa rek nyaneut hungkul heuh murek kalas kumaha rek dijieunkeun alas daharna Kasep. Abdi hoyong neda mak punten pangdamelkeun we alasna nyamannya sanguna mah tong agung teuing cekapan we mak tekedah mentung teuing bilih teu seep nya mah. Si Ujang si Kasep ani kayung-yun nya keur Kasep temani dames nyalitana oge hampura we mama Kasepnya puguh teu bisa nyalita anu lama se mate ke urang yeun heula atuh alasnya nya Kasep. Dina sajroning dahar harita si mawarung ngajakan ngobrol ka Nang Bule. Dina obrolan teh ku Nang Bule dijelaskeun yen manehna teh rek kadang yang alas Karoban atuh ngadenge katerangan eta si mak teh siga anu kitu. Si emak warung teh jadi kagetan terus nyarita. Ayeuna budak keneh kieu rek datang ka tempat rek naon atuh si Ujang Kasep teh nya datang ka tempat anu kitu nya hoyong telang we mah saleng bade milarian laratan pun bapa margi kengeng watos pun bapa teh aya nu mawa kadang yang alas Karoban kitu mah. Dupi eta tempat teh tebih keneh ti dieu mah. Ari si Kasep atuh pogowe ti ieu kampung Balerante mah Ujang tebih keneh. Jadi bapak si Kasep teh aya nu mawa ka eta tempat itu. Aduh, bahaya atuh Kasep Ujang. Bahaya. Upami Ujang ke tempat eta mah entong boroning si Ujang Kasep anu masih kene budak Ujang. Dalah sanajan jago jeung jawara ge moal aya nu waniun datang ka eta tempat Ujang. Jadi ali ceuk mama si Ujang geus entong neangan pibahayaeun Ujang Abdi ngartos mak. Eta tempat teh ka eta ngabayakeun kanggo diri abdi. Tapi abdi kedah nulungan pun bapak mak. Sanu teu nyaah ka pun bapak anu janten cukang lantaran abdi aya dieu pawenangan mak. Janten abdi tegaduh di pilihan. Ibati kedah dongkape ka eta tempat mah margi hoyong nulungan pun bapak. Si mawarung geus rek pok ngomong deui jadi teu tulus. Sabab ningali rentang-rentang aya nu laleumpang lalaki jeung awewe anu make baju dina warna jawara. Asamon si mawarung anu ngemuka kaget terus ngomong lalaunan ka Nang Bule. Aduh, cilaka Ujang Kasep. Cilaka ieu mah Ujang. Pasina oge eta si Jarawaja jeung si Jarawati ditilahku kimarunggi si cakar besi pupuh ieu lembur. Aduh moal bawa Ujang Kasep rek dikoredaskeun deui bebeunangan emak dina poe ieu teh Ujang. Aduh kieu geuning ai jalma leutik mah ni siga ulah menyat pisan ya Ujang. Nang Bule neuteub ka si mawarung anu harita